Street. Hari mana kunaon rerengkenekan wae bari jeung kayaan jempling. Kawas nu sarap. Nu ngendang nu naon. Bajarkeun teh nu ngendang pangna rerengkenekan ge da aing teh lain nu gelo. Kenang genah. Kenang aya nu nabeuhan. Tenang aya nu nabeuhan ti tukang. Biraku ekrak-ekrakan eueuh eta beuhan. Rasaan mah sepi. Halo, do dah. Hujan sote tadi si bolot. Si budak. Kabina-bina teuing sia teh bolot. Sia bolot. Budak. Ai cenah mah TVRI Jawa Barat. Goblok. Nyaritakeun TV. Cenah mah bakal diayakeun festival Padalangan sa Jawa Barat gawe bareng nyaeta Pepadi Jawa Barat jeung TPRI Bandung PPRI Jawa Barat kitu isuk nyaho aing ge his Jawa Barat lain Jawa Jawa Barat his ulah jorang Barat lain burut aing mah. Sana nyebut burut goblok. Jawa Barat. Jawa Barat. Lain Jawa Barat. Mudah-mudahan bae atuh seniman seniwati Padalangan khususna nu aya di urang teh sing naek harkat darajatna ku ayana gawe bareng TPRI jeung Pepadi oge para dalang sadayana. Sadayana sa Jawa Barat. Nyaho aing oge para dalang cing ingat tetek dalang-dalang nu ti Jawa Barat teh jadi kontingen nyaho aing ge kontingen nah mane mawawakana kondom goblok nah cerita gitu atuh kontingen lain kondom kontingen muncul bahasa nama Pak Sunda nama pamilon nyaho goblok pamilon nah Pak Udin adi mana direket teuing da moal nyambung atuh nyambung aing mah nyaho jelema budak naon ka ngaleret aya kapir ka dieu euy nganggap yo kapir sia ka aing teh pugu-pugu lain nganggap kapir kakak naon ka cirina nya naon ka cirina tuh kayak nganggap kapir cara salat sia aja hah beda teu make kerpus nah katinggalina kumaha eta tarang teu herang eta nyanyi jelema teh panatik ieu panatik ieu jelema kang what ya sap wah anjir boro dianggap enteng euy berat ya disangka euy woi ya tak ya awas woi berat lawan teh ya woi cat ya aduh woi nah sekali yuk aya nu ngadegungkeun di belah ditu euy baru kana lain aing we baru kan ngarampok meureun woi ya resep ya woi ya nawa ke galeret deui jara
raya jelema teh. Babaradogan ah. Dikirain lain aku. Dikirain. Wajah satya. Lamunnya aing pangnenyokeun sate teh ngadegungkeun aing teh. Keun urang podaran ku aing lah. Beres ah. Merukana lain aang meureun. Buruk. Wajah. Weh, aup. Oleh. Kakara penting ayeuna ele teh si goblok. Kunaon teh. Kunaon itu. Naon sateh. Kunaon sih kan pondok sebelah itu. Dan abdi teh tereleh gelut. Iya. Kakaraun penting aja nama mah. Tara abdi mah. Ai kitu nah ari ku Habib. Nah, ikut Nabi bele. Di kumaha teh kan? Tahu tadi neme rogok ti corona boy. Hah? Dirogok ti corona. Waduh, tapi kang ngagoloh-gor gitu. Mereka kuliah. Boga gajah itu. Boga hutang. Gajah. Kan boga gajah tadi. Wala karep aja jewirna teh. Malaysia. Mi HP bibir aing. Apa bibir? Mi HP bibir. Wah, mi HP. Mu abdi ge geus kanal teuing. Malaysia kadieu. Serius di dieu ya. Slogan menyebut Aya kasih. Nonyok aing geus. Aya kasieun. Menyebut tamu suwe ini kada bibir. Lamun dorna diparengkeun amprok jeung si cepot. Tonyok ku abdi ulah. Ulah. Tuh udah kan pakai congkoh musuh udah. Jelema teh yang ngabinasa we nama. Lamun nanyakeun kada seseng inget. Pasti dina ragot perang kieu dorna pasti bakal mawa banera bodas. Cing inget maneh, cinyaho maneh kana pelaturan ieu. Perang di mana aya nu mawa banera bodas eta ulah diganggu. Ulah dibinasa. Ulah ditandasa. Ade. Padahal nya hayang menang mah bala tentara teh bawa bandara bodas. Geus deukeut rak-rakeun gejos ka musuh. Ada lain deui licik eta mah. Licik teh mah teu licik mah meunang zaman kiwari mah. Kumaha we caranya? Da si eta mah yang kitu wae. Aya pelaturan naon ge Kang. Gitu gelan. Pot di mana nanyakeun cenah mun nahanya aswata bae. Tumuhun abdi ge teh si wartosan ku Gusti Batara. Ih mun ngomong atuh sia. Nges gitu atuh. Nah, meuni moal panjang catur meureun. Naon sana? Dak naon atuh ari Akang. Naon aduh. Dewasa meureun dibawa mah. Kena wae baladogan aing nya. Teuing pas wae si eta mah babaledogan mah. Terus sina nah tah. Teu beunang euy. Aduh. Oh sina ngagejeli ka handap. Naon? Aduh bieu. Kade Kang. Nanaon teh? Aing mah nawi teh sanes dukun. Kita kabatur teh si eta mah. Ateuy. Naon Akang make gagaro segala rek. Hebatna Gusti Batara Kresna luar biasa. Wah, jenius Akang teh mah tuh. Jenius. Moal ge disebut Abong Batara, hartina Batara teh nya eta pinter. pinter, moal ge gelar Batara. Pinter dina sagala rupana. Ngatur siasat teh. Ngatur Sagala rupa pasoalan teu aya anu rengse.
beres ku anjeunna mah. lamun otak dewek cara Gusti Batara Kresna Wah, geus boga akang bajai. bagja Geus bukan Akang otak. heunya tak kitu akibat naon cing Naon akang teh teh? akibat kudu jadi inung bapa dewek teh lain inung bapa nu salah Akang dewek na we meureun nu bedegong. teu sumanget bedegong dina Pangkalan. mangsa baheula ngulik pangarti neangan pangabisa nyusun ilmu Dalam mun akang pinter mah wah, pamugan teh. Moal jadi pangaripu. da loba pisan geuning anak bapa teh Putra-putra bapak mah seueur. Oh. Urukan komo lamun ninggal kaayaan Kurawa sumohon. eta ngajara ragona Wah, palolontongna akang. artina eta teh teu kadidik rohanina teu kadidik jasmanina Oh, kan ngan ukur di pepene ku haliah dunya wungkul sumohon eta. Abok eta we naon Kang? sakalian titah salat